Kumaha jawaban aja. Partai kumaha ieu tanggapan ayeuna? Iya, naon tuh? Konten tawa tol. Ulang nyari putung. Tuh. Wah, Bagus. bagus. Bikin unik, bikin yang dibilang untuk hiburan. Oh, hiburan Alah. betul. Bikin Minta dukungan. bikin contoh untuk masyarakat. Siap. Masing-masing hobi itu yang dibilang sebutnya seni, Ini siap. cari bakat. Oke. Siap, oke. Aku ulang lagi seserian. Gimana tak? Ini Pak RT kekurangan donatur ini. Gampang nanti mati ada tangan. Oke, siap, mantap. Oke. Masih bang masih gede. Oh, Anak ada. dukung ya. Oh bagus. Wih. Ya Allah, ku hese amat nyangan paku doang oge. Ih, aing sakieu nangan paku alabatan nyangan harta karun aing. Ampun Gusti, hirup teh ku kieu-kieu teuing. Sampah we loba ye. Ih, aing. Orang kos kieu beunannya aya teu boga duit teh. Mun itu dianggap ku sasaha. Ampun Gusti aing. Mang, kenal sih Mang? Riz, biasa aing Riz keur menikmati hari-hari yang pahit aing. Kopi meureun sia pahit pa, teu ge beungeut sia tanu pahit ta. Polong sama Riz. Si Ari ka mana kitu Riz? Henteu Mang, aing rek kuling ngajahit. Kuling ngajahit. Aing hayang boga duit sia mah, nganggur wae mah bulukan kos sia. Emang naing roti bulukan. Ngomong menarik ke majakan aing sama Riz. Bare teh aing ge sarua. Hampura Mang, eueuh sia mah pan aing ge maca peraturan heulan. Koret serius, ampun aing mah. Karena selain di mau aing semah. Ngomong-ngomong naon kitu peraturan. Aing ulah mau jelema jore. Ya, masuk aing wae untuk pagawean mah ngaledek. Kalau anja dah teh serius. Emang aing jore jasa kitu. Awas serius kapanggih dibebek wae kos rujak sia. Pusing aing nangadut ka mana nya. Nang pagawean hese paran. Gua sampai ngepet we, pusing ngepet teh. Hese lompatna ke mun awakna gede teh. Aing ampun aing teu isuk can meunang hiji acan paku. Ih, aing teu amat cobaan hidup teh pedih aing. Aing. Ya Allah, can meunang hiji acan mah saangat. Heh, Pang. Kenaon satunggang tonggeng kitu. Hayang modolan sia. Biasa mang aing yo, karena ngan piduiteun mang. Piduit itu nang. Semenang piduit teh disusukan aing ngalewat karoneng tuh. Pan aing keur istiqomah ya mang. Pan ngalapaku ge piduiteun sama mang. Piduit teh semenangan paku neangan atuh rada berkelas ya mah. Ih, Nanon ge seroa wae mang. Berkelas teu berkelas. Bedana berkelas mah di jero, lamun teu berkelas mah di luar, mang. edan teh bahasa menikmat luar biasa sa kos dokter. Ih, Dokter. Heulah geus kumaha sia we? Geus dah ingat tugas deui yo. gaya ilu atuh aing. Aing sareng mah ngawe kresekna. Oke, aing nangan heula ieu. Ih, itulah nangan ayo. Kalian nangan kresek. Ayo. Aduh, kieu. Gara-gara duit. Jelema bisa saling bunuh, bisa garelo. Bisa tadi anggap cuma gara-gara duit doang. Ih, kemana aingnya? Apa awe deui jadi lembur ieu? Cewek. Maksud sia? Kenalkeun atuh. Tuti. Tuti, abis ketut mati. Ih, metang ngomong. Yang mah Tuti tukang tipu. Atuh maaf. Emang reka mana di?
Di mana be geus ngintip di ditu, ka ditu di ujung main. Iji acan, aja we ninggalin neng di dia. Nuju carik. Jomblonya. Kok tempe sih, ah? Mau tuh naon ninggalin main di dia. Biasa lah tuh teu boga duit. Jeung naon di duit. Atuh jeung naon we, geus aya mah. Oh, mian ieu ka itu yuk. Ilu ka mana? Kemana tadi itu nanti duitin pacaran nang duit kan. Heeh sih. Aya tuh. Mana poang sama ihi, tu menang yang pak ulah kita tadi. Kuku aing gitu menang siapa polongo. Urang nangan ke tempat lain we pindah ayo nangana. Hayulah, jaskeun mah. Tapi pindah ke mana nya nangana? Polongo, geus hayulah. Ngobrol we mamal menang-menang. Bener sang. Tapi pindah ke mana nya? Ieu pan ieu. Ai gara-gara duit mah. Jangan kota rese asa pabelit sama dengan duit ieu. Emang asal di mana gitu? Asal di Bandung neng. Oh, di Bandung. Pantes we eta beungeut jiga peuyeum Bandung. Iya. Atuh cik urang. Itu ganteng lah sebut siga peuyeum Bandung cenah. Gantung di mana, Mang? Coba ngacain ngaca. Mana coba? Tuh. Ganteng. Hei, geus deh. Mahal itu. Kamana nya? Keliling-keliling kampung. Si Eris tuh, jeung saha itu? Tuh mang mentang-mentang aing teu boga duit, manehna malah kos kieu. Cek aing ge naon sama ku duit mah KBG eles ya. Cuma gara-gara duit doang eta. Bener sih mang. Nyangka aing serius tega ka aing. Kemana sih ya? Si Eris deh kan. Lihat aing ieu mah ya. Masalah budak aing nama cita-citaan geus lieut aing. Res. Si Alek naon sih, Mang? Lain sih jeung saha sih? Oh iya, kenalkeun Mang. Ieu warga anyar di kampung ieu. Warga anyar. Saha ngaranna Ris? Karena Tuti. Tuti anu dicocrokan teh ya. Eta mah Tutut. Ih, teu jelas ya. Oh tutut ya. Lagian teuang ulah bagaya ngaran teh Tuti jeung beungeut kus keong oge. Parah sih Mang. Ngomong-ngomong sih geus di mana? Mau kaleng kitu. Kaleng susu ya yang tadi geus nangan ieu naon? Jangan paku ngomong si koang sia tuh tadi nyelekeun sia jeung ieu saha ngaranna ieu? Tuti. Undung sama Undung. Undung kunaon eta si Kang Mang? gara-gara sia giran batur pertemuan duit sia malah jeung lalaki lain ih bolon sia mah geus aya udah urang teh angkeun geus simpenna udah. Tega serius ka aing. Mentang-mentang aing teu boga duit sia wani anak sia jalan jeung laki lain. Mikir cara nama aing ngadot mending lain tuh. Semua tuh kampung sia Ang sia keur naon di dinya, Ang? ya sia panjat pinang lain Ang turun, Ang. Ih, waleman sia oh serius jeung lalaki batur ge sampai kos kitu itu nah di mah stres meureunan mang ceng naon ceng Gandeng lah. Ang turun, Ang. Ih, Embong aing sana ge tega ka aing. Ang turun, Ang. Ye, aing boga duit ye. 2000 sia turun. Lumayan jeung duit cilo. Heuh nya. turun sia mumpung turun mah geurang ajlot sia Satu aing turun.